rasa cinta yang batur asal serangan senang. Kadang orang tuh maliri kecelak si socak orang. Tuh maliri yang terlalu batur. Pisah kumahan, nyeri, suri, hati menjadi sepuh. Lamun orang sering ngebantah, sering ngawur. Bahkan kami cariyosan ranjur. Malah karangga lakukan begitu berasa hentak ngawur kami jadi korban. Lamun orang mengaku masalah. Anis bisa bagus karena hati. Padahal orang mengenai Tomboro nyentak aku akan menjadi korban. Ngecap dan kecap bagi tercatat keawanan tanah orang menjelaskan. Jelas orang sigakin, orang sagede kita hasil kecap tersebut. Sepuh kurang mengerti letik ngati ngadidik ngati ngajari lawan istana. Diri kesangkan lo bapak di warang kesangkan lo bapak bisa. Utamina sangkan jadi manusia. Bagai tinalawan anu bodas tengalih karena sinjang gelas. Sinjang aya warna anu aya rupiah aya gambaran. Hiji siloka gambaran di lukida. Siga kieu teh hasil jerih payah mencetak sepuh. Taya sinjang masih hantaran anu hidup pada kagungan cahaya, pada kagungan kawalan. Kedang ngabitannya hok rasa batu. Kedang ngabitannya hok kahiyang batu khususnya cara kedua. Margi rumah tangga anu bahagia teh moal sumping kedua. Sakinah mawadah kali warung teh berada bersama kedua. Di jalan orang sadeueung disebut caroge. Sareundeuh saigel sabobot sapihanea sabatak saripatah. Silih galingan dina pokok. Silih celagan dina poeku utamina silih nasihat dina kasih. Margi ari bojo teh anggen caroge teh anggen bojo. Atuh hidup ena tos dewasa geus. Kedah langkung sae teh bangkos ka mama, hormat ti anak ka mama. Hormat beres. Ulah ngantosan sepuh teh ayu, ngebere ti ajar melantari. Tapi perhati aya sing bela sing ka mama. Ayeuna sinyal nu kapilih batur. Ya silokana tina anak turunan upami ke kapayung Allah nitipkeun rezeki anak atapi katurunan anu lain. Urang kedah hati-hati bager dina nganti ngadidik ngaping sareng ngajarin putra putri urang. Margi upami urang ngawon ngadidikna, urang ngalamoran ngawaratna. Teu sakedik bager anak anu jadi naraka kanu sepuh. Teu sakedik anak anu jadi kasusah kanu sepuh. Usahakeun satu aja urang menanamkan pendidikan formal utami dengan tanamkan pendidikan agama. Mari upami tos aya dasar agama insyaallah anak-anak urang moal kabawa pusaka bakat. Atuh aya sinjang nu kaopat geus. Yeuna ngametan kana ka hidup sepuh teh era masanis mah bapak unggul tapi aya sepuh anu sanes nyata sepuh mertua. Urang kedah sae baktos ka mertua urang ye dibanding urang baktos ka ibu urang sami geus. Mertua hidup di kantun sabelah deui. Tangtos pamuntangan mama mertua teh anu caroge urang. Pamuntangan mama mertua teh anak-anak termasuk hidup. Urang yakin batur. Pami urang beda mangka saya, suping lagi bakal saya di urang. Praktikannya mama mertua siga hidupnya ka mama hidup kami. Aya sinjang nu kalimat geus. Ya silakan aku hukum Islam. Hiji syahadat, 2 shahadat. 3 jangan 4 puasa, 5 munggah haji, 6 mampu ngalaksana bener. Margi yang bakal jadi obor, bakal jadi alat kangge aman urang di alam dunia. Oke kang itu bakalan urang di alam akhirat. Emot geus. Sabadagon urang jadi manusia. Sadolim dolim
lima orang kadiri sorangan raksa riksa sholat bagi sholat amalan ngawitan bakal dihisab ku Allah. Saya sholat orang insya Allah saya amalan orang dihisab. Allah sholat orang pasti Allah amalan orang besar. Anaknya dina ngaras ayah senjang 7 rupiah di angkong silip siloka kahirupan orang kemenangan rupa wenang teh kawangku ku waktu kanu eta Allah 7 dinten 7 malam ucap lampah pakai kanan orang kedah lempah nuntun panetang di Allah bagai nuntun sunah di batin manusia atau kapungkur yang ayu ku mamang sampai aisteng ala sampai di bedah muling ala sampai tapi ulah hilang bakal begitu waktu sampai bakal ayat manisa orang terkedang muling ke jatim orang asa maut di urang maut biasanya dirurut nganggosan terus dibungkus kelawan dengan bungkusnya eta tuh naon candakeun urang deui tanpa sasanes harap terbantu nanging amal ibadah urang anu pangsaya saya mangga baget diampatkeun di sadayana saksana singkat saksana sakedik geuning sabeuneureun sasiereun sing tiasa jantan hiji bakat kangge bakal muda di neraka netek taraji nicak hambalan kahirupan hamitan anaki neng ayu rahmadan kirang langkung 27 tahun yuswa hidup tangkos ayana sagala leutik biasa kunyanyi tuang tekedan di wapan kumama siga kapungkur kertono iba tekedan di ibadah kayong mapake tekedan dituntun kemudian tersebut tak ada jalan gadis khususnya anak lamun ngerasa di segala bisa ngerasa di semampu nantun dina suku sorangan sok bohong karena pengorbanan menjadi ini sok lali karena perjuangan menjadi bapak naon hartina indung bapak dan segala rupa habis bisa kesorangan kadang orang hilang di kandung kekudin salapan sasih langkung hese capek nama mengatakan atau dina waktu salahir ke mama kudu nandangannya di beri mutawahirkan kedah banjir ketipu yang kisah kadang kala taruhnya 2 tahun di Myanmar cai pinarut mama menjadi juara agar tidak punya keinginan atau bapak sok sanaos bapak tengah kamu bapak tujuh suara tapi dina urang tadi urang tengah dan bapak kan mengalirkan urang bapak nu tanggung jawab lahir batin dunia akhirat kehidupan saya jadi suci kesempatan anu paling saya satu acan hidup jengkar di akada mampun mama awakin subuhkan haputan kamama margi Allah manghaputan dosa hiji manusia bahwa eta manusia acan dihaputan kuing dosa atau yang sok sanaos bapak terus saya dikirim terus saya biasa nyarangan gitu terus saya di kalangan doaku sapa paus satu dulu margi doa murang kali anu soleh hati doa putra putri anu bahagia anu soleh bakal dugi ka apa doakeun ku hidayah supados apa ditampi iman Islam amin dicaang padangkeun di alam kubur dicalikeun di tempat anu saya mengurup doakeun ku hidayah apa ditebikeun tina siksa kubur sing dipapareun nikmat sing sapertos jalmi anu nuju kulo satiap-tiap hidup rengsek matepan anu wajib doakeun apa doakeun mama supados Allah nikahnya nikah asih ka sepuh hidup sing siga sepuh hidup nikahnya akan dia ridho Allah beda walidah ridho Allah aya dina indung salam bapak
Mangga bager ngadeg di lawan anu ganas tapi geulis berdiri antosan mamah mapakeun geulis cedak bager enggak mamah bujang eta urang kali Balit. Oh, balit itu. Oh, kan dibalit. Ayo, kita tinggal dulu sama kita. Dirakun. ieu ingkang putra nu kapungkur mah dilahirkeun melaan kudu naruhkeun nyawa nu kapungkur sok diais di ayun aling make sampun tapi dia ais teh mangsa keur alit mama ayeuna mah waktosna kangge mama ngecakeun Aisyah waktosna kangge mama ngecakeun tanggung jawab kanu janten anak nu biasa disebut lagi anak jimat awak anak teh jimat ke indung sareng bapak ayeuna neng ayu bade pamitan mama bilih enjing pageto kenapa tulaitinan kenapa jauh jeung jadi indung lungsurkeun kanyaan ka asuh mama lungsurkeun hapunten mama bekalan neng ayu mama sanes musa kadar bekal harta banda tapi bekalan kudu restu malah manar baja bahagia anu kapendak kuning ayu dina kahirupan rumah tangga banget gelis anakku mayun ayeuna ka uwak bade etang-etang gegempos bapa tong melang tong hariwangkeun tong ringrang sok sanaos bapa geus teu marengan aya uwak gaganti nu jadi bapa tangkas uwak oge bakal siap bakal sayogi jadi pamuntangan hidup sok deui ayeuna tuturkeun lengkah uwak beulikeun lasinjang mama etang-etang ngecakeun Aisyah tuturkeun lengkah uwak bageut ngalengkah sing ati-ati dina kahirupan bisi hidup salah tincak bisi hidup disengeda bisi nincak jalan anu teu dipikaridong ku Allah Subhanahu wa taala dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim lengkahkeun sampean tatuhu hidup nuturkeun lengkah uwak ayeuna ka uwak bagi etang-etang hidup mayun kana jadi apa sumujud sungkem ka anjeunna insyaallah gadis apa nyaksian apa lungsur doa khusus kanggo hidup sungkem ka uwak etang-etang hidup sungkem kana jadi bapa aduh Gusti abdi ampun sejadah dihapunkeun geuning dikapuangkeun lahir di batin dunya rawu akhirna agung geuning akhirat banget di luhur sausap ragu di handap sausap dampak alhamdulillah garis anakin neng ajuran wadeki ulang orang gelar ke alam dunia teh hiji perantawis menjadi indung sareng bapak urang awana di antawis neng ayu sareng rayu sok aya silih hapunteun silih bebaskeun sangkan balong banting timur jalan gede sasatuan teu aya kaawanan temongkeun ka mamah deui putri-putri mamah teh tiasa silih pitanyaan tiasa silih pikaasih kedah langkung raka hidup bahaya kayak lengan paantai-antai tangan kangge sasarangan ngaraksa ngariksa mama
margi anu kekuatan mama teh hidup putri-putri pamuntangan mama teh hidup anak-anakna omar ulah aing-aingan jangan jadi rayi gelis ya ulah pakia-kia ulah pagirang-girang tampian tapi sing panghiyak-hiyak leungeun sing kiat pantai-antai tangan gelisnya sok mangga bager adek sok ka mama gelis sok ka mama bager suwun hapunten mama suwun doa ti mama utami doakeun mama sing sehat sing panjang yuswa sing seueur rezekina kalian barokah amin ya Allah ya rabbal alamin mama doakan putri-putri mama sing sarua sukses jamannya sing jangan lembar sing kacapai sagala cita-citana sing kapontak sagala rupi kahayuna sok geulis mulai mama kupus di mama masih kalian aya barokah bager hidup biasa disarangan kalian ke mama nggak cekap geulis cium pipi mama kencak ka tubuhna kiat mama kiat aya putri-putri mama anu bakal niatkeun mama mantap kayak kesepuh-sepuhna kali wargi-wargina tiasa ngadeg wae margi neng ayu kali mamana oge buatna pada silaturahmi kasadayana banget tiasa wae persiapan kanggo ngadeg kasadayana datangkan oge ibu-ibu majelis taklim mangan tiasa ngadeg sasarengan neng ayu kali mamana pada ngabujengan kasadayana pilih Ibu Ertina kali neng ayu aya kalepatan aya kaawonan kabar ibadah ka sepuh-sepuhna dina ieu waktos kasadayana disuwunkeun karena Allah lillahi taala kersa ngapunten karena segala rupi kalepatan neng ayu kali mamana mangga sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditiup palitana apa parmandi simpen di handap mahan cekap apa bagikan jajamarana simpen tahanap karena sampean neng sampean lebetkeun geus kana jajamaran ayeuna mama sareng kuat ngarendeng ngarendeng di payu Bismillahirrahmanirrahim anta nurun fawqa nuri mangga cekap mama lebetkeun kana getongan kageu sesarengan tah kitu mama togetkeun lebetkeun caina sallallahu alaihi wasallam asam ayeuna mama sareng gua dibuka sakedik kerudung neng palebah pangkerna dina ceceklokan punukna tinggal mama
Ayah buntut kasir neng ayu panjang atau nabi pendek mah. Kami panjang tek sakediku mama tek sakediku wah. Dayan. Alhamdulillah. Tarik gue sakediknya. Sakedik gue mamanya. Neng ayu. Lihat kamera sayang. Boleh dibuka matanya. Alhamdulillah. Hirabbil alamin. Wah nyiramna tilu gayung nyawanya ngawakilan apa? Ari biasa nama disiram teku apa? Seger siramanana 7 gayung. Margi hiji ciciren tanggung jawab apa kan menjadi anak dina kiblat ini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mama nyiramna 5 gayung nya mah tinggal masa kali kita sampean. Bagi mama guru pertama kakek Neng Ayu, mama madrasah pertama kakek Neng Ayu. Biasa nama mama nunggu utang ngeling Neng Ayu khusus karena ibadah lalaunan diusap mama. Sing lebat kana jajamaran mama, sing muda mama jajamaran nanya sing bebe. Doakeun rezeki Neng Ayu, sing tiasa jarak ka tanah suci amin. Sing tiasa dicakeun sampean di tanah haram amin ya Allah ya rabbal alamin. Margi doa nu jantan indung dan ibarat doa Kangjeng Rasul kanu jantan umatna. Insyaallah dikabulkeun ku Allah. Mangga mama sareng doa deui ngaren. Anta nurun Hatur nuhun. Anu masih keneh kagungan rumah tangga, anu masih kagungan bojo atau nepi caroge, ku Allah sing dilanggengkeun, sing disamawakeun, sing dikiatkeun rumah tangga urang-urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah sina muda jajamarana Pak Ustad, sina lepe rezeki nanya. Sebaras Neng Ayu tiasa mere mawen ka wargi-wargina. Sallallahu ala Muhammad Jazakumullah khairan kasihan. Kalian sadayana mata saya.